tanggung jawab beliau apa turunan. Maka kami sangat tidak setuju bila pertemuan anu kieu anak kurang dari bawah, sangat tidak setuju. Sebabnya kadang-kadang ay bapak nama kata TKP uang, kata TKP emak, kata TKP adik, tapi anak pun kadang-kadang, woi, mudah-mudahan bapak Yuma, luwih tuyuk-tuyuk sudah kemahi di lagu kiamat, di lapang pembedahan bapak Yuma silaturahmi, mengharap abdi seperti itu. Ibu bukan seperti itu. Lamun horeang buka buku cukup klik is kubes. Now is kubes teh ikatan silaturahmi keluarga besar yang sangat jengkel. Klik media Facebook teh klik, tapi khusus anu bisa. Kayak oke anu kesempatan 30 kurang besar grup. Kurang grup yang sangat jengkel. Klik media is kubes. Oke bakal muncul. Terus lamun salah mentak ke dilanjut kena sok bener ke sorangan dina ieu teh da borak ayeuna mah geuning paralinter internetan sareng main-main cara itu teh sok bener mun ari panitia mah ari urang mah masih keneh jadul generasi anu masih keneh zaman kebelakang insyaallah cukup nyiapkeun artos 25.000 dina tahun 2017 urang geus ngagaduhan buku turunan. Mau ieu teh can lengkap, mari nu di konsep abdi ieu teh 5 generasi. Contoh, generasi kahiji teh Usna. Terus generasi kadua teh Ibna. Generasi katiluna Idi. Generasi kaopat kadinya apa? Tidak udah kadinya mah apalnya. Jadi insya Allah 5 generasi bakal muncul di buku ieu. Urang masih kene aya kasulitan 2 keluarga, eta keluarga induk unah, oke keluarga induk unih. Ayeuna punten abdi bakal ngabsen, tapi ngabsen teh moal dugi ka generasi kalimat. Mungkin ngabsen teh dugi ka generasi katilu. Mari upami generasi kaopat wae terus tercatat anu dina lembaga buku teh generasi kaopat teh hampir 600 urang. Generasi kaopat. Can anak urang saeutik dibaca ku abdi nomor kahiji. Naon cenapangna abdi dulur. Yang sanacedeum teh ngabogaan 7 budak bari tarurutan gitu nya. Bagusan teh boga 3 istri. Gitu nya. Hiji ka Inung Boyot. Inung Boyot teh ngabogaan Inung Boyot dulurna teh ampe sarempah eta di Cikantra Hilir. Upami ka Batulung bangsa Mangerahda meureun kitu nya. Upami di Cikantra Hilir ti hilir kaya nepi ka Kirang seep eta keluarga Inung Boyot dulur. Jadi dulur Inung Boyot ampe 7 dulur. Dulur Usman teh. Ngansah oge kaopatna Inung Uni. Kalimana Inung Unah. Kagenepna Inung Uni, katujuhna Inung Satwi. Saajna ari Usman ti Boyot. Usman ti Boyot mah panggedena teh Ibna, kadua Ibsa, katilu Nafsi, kaopat Lamsi, kalima aya Ideu, aya Hidi, ngaranna gitu urang geuning nya Kucung, Yurdi, Iyah, Arsi. Unih putrana Bahri, Jumhari, Oyo. Satwi budakna Waddi, Jumha, budak panggedena ti Inung Boyot Ibna. Ari Ibna teh bogeun budak. Hiji Iding, Engkai, Neng, Dodoy, Jujuh, kan ti kadinya we. Entar. Ieu palingan aya keneh tah. Tunggulna masih kaya keneh di antawisna. Eta ti Ibsa, abdi sami ti Ibsa. Abdi ti Iroh panggilnya. Oke kadua Nafsi, katilu Nafsi putra Inung Boyot ti Usman teh. Putrana Bona, Masji, Abdi, Haji, Hana, Hani, Abdi. Hampir pertama jadi 12 daerah. Terus ada Nafsi putrana
bener udah haji Naon? Undang ya tuh. Iya bener. Anu salajengna ti Dian, Adrian, Lukoya, Parkudin, Sulaiman. Marisa nyanggalan ya botolna. Oke timuna. Una budak-budak tilu Murdi, iya Aziz, ieu kuna aya nape di Cikaret. Udah loba mobil ya. Mobil. Beneran mah ya. Sanian, Sanggal, Cikupa. Nya kamari dari kabupaten budak Sanian Rohidin. Yung hari kabupaten budak. Ah, ini ayat di mana tak? Isinya ruang. Gun cenah aku kangkona ka Lebak cenah ka dieu. Lor di urang padahal gua kayak mode. Eta bagian amanat ti abdi.